Nuhun ditampi ku kaula. Aya pikir saya naon ye Aden Banteng. Aden Banteng ya. Aya naon-naon ditenggelan ku Asep Banteng. Percaya kasih Percaya. Mi nelayan ge Bilih aya nu macem-macem sok. Asep Banteng, Udin Batak aya. Oh iya. Nang pelek aya. Yan Tobadak aya. Ari Batak. Wah, Ari Pelek aya. Daria Ornerdil aya. Iya. Aya tau. Sebabak tos. Kasangakeun. Nuhun. Percaya. Aya naon nya dagang. Aji mun bau jengkol aja teh. Eta kan Anak. Nangis ngadahar naon eta teh atuh. Mane ngadahar jengkol geus ngakanaon udang. Udang Jauh ngakan udang bau jengkol. Bau jengkol. Kapan dicampur? jeung kuda laut. Ya hajurkeun si mah bagus ulah gusi. Hak nuhun. Mangga aya pikir sae naon ulah gusi. Jeung capek kerak aya meeting. Sore ram anak yang manis janganlah dibunuh. Kalau dibunuh silaka urang bakal dibui komo aya cinta segitiga. Lagu batur nepi ka diruksak itu. Lagu cinta segitiga deh. Lagu naon lebih teh lagu toka-toka. Ai mane bisa ngalagu? Bisa cincok. Dengdelet tumila reungit mah. Oh sayang. Boneka peot. Coba. Rupa-rupa siapa mah kejeng boneka cantik teh aing ge nyaho. Zaman Elia Kadam. Oh, zaman Deli Suryani. Oh, Kadempet atuh teh mah. Aya pikir sae naon kulan Gusti. Kieu. Bewarakeun ka batur-batur sampean. Yen kaula ayeuna deh lunta deui ninggalkeun ieu nagara. Ketahuan. Pacaran lagi dengan si ayah. Si ayah sakit karena pacarnya kawin lagi. Asal ceweknya. Mereka mana
kawin teh mun itu beja-beja. Pantes geuning itu beja-beja teh da geuning goreng patu. Sampean apa? Si Bima nepi kadanget ayeuna teh eueuh pakarang anu terang. Wah, leres. Leres Gusti, ampun eta awak si Bima. Ku keris teh mah tuh. Abdi kamari cikeneh aya senjata anyar surulit ngaranna. Sarulit merenya. Mana apa? Surulit. Apa? Naon? Di mana jelema aya goreng hatene teteh surulit. Eta mah sarulit atuh goblok. Sarulit eta mah tuh. Kabina-bina teuing. Ai sarulit mah di mana aya nu rame geuning sarulit. Sarura. Suit eta mah suit. Suit. Ai suit mah ieu anu beulah biwirna. Ai sia. Eta mah Saung, eta mah saung. eta mah rarengat atuh. Tahu ya toh. Ai saung mah di mana usum hujan sok jaradi gini di kebun sampe. Suung. Suung teh mah belegug. Nah, saja kamari punya bina teuing. Ai suung mah di mana eueuh naon-naon. Suung. Sia teh. Ai suung mah jalan cai gini kebaturan got. Kuluwung teh mau belegug. Jauh-jauh. Kuluwung. Ai kuluwung mah geuning di pamajikan urang ge aya. Geus tong diomongkeun tah mah. Eta mah Sumarni atuh. Tah ku ayana si Bima teu teurak ku pakarang teh nya aya beja ti nu meunang dipersajan. Goh. Eta. Tah. Cing atuh Gusti kulan. Da abdi mah parantos beak dengkak ku saha je. Ka Bapak Yusuf Effendi abdi cekeng eta namut keris. Dipasihkeun ku anjeunna teh ngan ditode-tode teh kerisna kalah potong. Teu mampu. Abdi anu ngagentian. Nya. Teu mampu. Naon. Banyak keris dipake neuteuk. Potong atuh. Naon kitu mane keris teh? Keris mah lain panyakit ning kana beungeut sok narokno. Kuris. Jauh-jauh atuh. Ya, Kuris. kuris mah sok dirujak. Hiris tah mah. Lamun hiris diharudum. Eta mah tiris atuh. Ya teh. Geus. Kuris. Ai tiris mah pan sok di jero kulkas. Tiis teh mah. Kuris. Da kudu bisa ngabedakeun atuh. Ai tiis mah di mana ngabodor teu rame teh tiis. Pisen. Ah, eta mah teu nyari we teh mah.